jadi lamun mabok Islam sarua jeung mabok bir tadi lupa daratan. Ieu sarua lupa daratan nu mantak jelema ngamalkeun teh ngamalkeun Islam datangkan nikmat. Mun boga harta harkana dikorbankeun nikmat jadi kanikmatan. Lain bae zakat anu jadi kewajiban nu sunana ge nikmat. Salat lantaran mabok Islam ngeunaheun jasa. Ngeunaheun nikmat jasa. Ngayakeun pangajian nikmat. Ngeunaheun eta mabok eta nu kos kitu ngaran. Nah, makin lila makin mabok, makin lila makin mabok, makin tentrem, makin ngeunaheun jasa. Kuari mah ningali nu teu salat teu budak jelema teh kebo sih. Kamari mah nyana nu kebo. Kuari mah kabatur bisa. Ka pamajikan ge sia can salat teh. Duh kakak kuari bae. Ih lain kitu, sia teu geus salat ancan. Ya tuh kakak bae geulana. Ieu budak kebo tah naon ieu. Ngeunaheun mabok Islam. Nah, lamun urang panjang ya carita mabok mungkin ka ditu jadi wali jurusan anak moal kaheulanan ieu mah. Ya potongan potongan sama rabok pan.